Selamat datang teman-teman sama Mang Agan. Jangan lupa klik channel Abah, subscribe and comment. Kop talauk aing boga rizki dibikeun ka maneh sawareh ku aing. Kop tah aing gan we lauk aing dikareh garede jual ke pasaran ku aing, ke pasar Banjar dijual ku aing, pasar subuh. Nah kop nah dah dulu. Sereng biasa kilo teh euy. Ini parab deh. Ieu mah. Wah, ulah sajieukeun iki. Ieu euy. Oh. Ya. Ini rasaan orang kota di tempat kota jualan teh kota ke Jakarta. Nah ini dekat sepeda ya mah. Dia berarti urut. Kedeng deui ya. Nah, panen capek ditah tanur di aing ge lah. Hareureuh ka aing heula lah. Capek euy aing. Engke mah arek melak parena moal IR aing mah engke mah. Narik ganti. Pengawin Ut membawa cai harus ya sawah di belakang ku mereknan ku Jamaroti mah ku IR aing mah kemah mah ku sadane aing mah ek make merek Jamaroti aing teh mah. Bejana di Pangandaran di pelakan sawah ku Jamaroti halus euy. Wah, tarungkul we kabeh. Di sawah urut. Lihat ini masih urut. Kebayawak atau mahal? Oh, yang masih bayawak. Astagfirullahaladzim. Bukan urut satu kumaha itu teh. Nah, koran ulah. Kenaan. Jelma aja bayawak. Siapa bayawak kumaha? Pada urut pak. Urut saha aing mau. Bapajukan buka kene urut saha aing mah. Urut naon atuh? Urut itu tah. Doh, cicing lah. Ayo urut cicing kerempukeun sawahnya. Diiseun. Numpang dibuka ke urang kumaha teh.
bayawak. Gandeng kumaha sih teh? Terlalu bisa nih teh. Itu jelema atau bayawak juri. Ulah teh. Kepreng naon sih teh? Itu jelema atau kumaha maksa kieu we guru teh aing mah diurut. Terlalu bisa nih teh. Teh, tukang urut teh maksa kumaha. Aing mah diurut ya cici. matuh. Cici aing mah diurut moal. Aing mah teu boga penyakit. Kami sehat. Masa tukang urut teh aing teh. Tiga sumpah. Aing teh jalma, aing bagong ieu teh kumaha sih teh? Urut teh kumaha teh? Diurut. Cicing heula aing teu. Aing mah diurut teh boga penyakit gula aing mah. Ih, cicing heula ye. Satu mah diurut mah orang balik. Moal aing bari nage. Bari nage orang masih ngandung. Aing mah jalma sehat. Kumaha aing mah? Sehatnya diurut. Istilah yang diurut sehat. Di jalan ke mana? Yo, ka dieu jalan mah yo. Oh, ka dieu sia teh jalan teh tah. Dieu yo jalan mah tah. Tadi balik deui atuh ieu mah. Oh, pegek yang sama ka kai eta mah tuh dah. Jelema teh kitu teuing ya. Tah, ka dieu tah. Astagfirullahaladzim, jelema. Aing wan urut wan kumaha teh urut aing sehat. Sehat. A few moments later. Kata menyenang. Balik di kadieu, balik di kadieu. Sholat cai deui. Ka terminal teh salah kitunya. Tah, tukang urut nu baheula eta ka dieu deui aing mah teh ganti. Ka kota aing meuling ka dieu tukang urut teh. Ka dieu ngomong aing diurut. Perasaan terminal. Itu naon moy. Jalma aing teh naon sih teh tukang urut. Kita tukang urut baheula geus datang deui ka dieu. Anu naon atuh teh? Urat diurut ayeuna nanya. Tanah urut mah moal. Mari urut job. kamu mah nakuban. Moal aing mah diurut. Tukang urut bisa teh. Ka urang ada gorskeun. Sok, kepangaruh karasa tah ayeuna jadi jelema kudu teh. Kuman jelema teh kalah eueuh. Kalah eueuh jelema teh. Nah. Kemana sih jelema teh? Aing teh coba ka dieu ya aing kejebur ka dieu. Sugan teh teu kejebur. Yang geus satu aya kitu mah urang ka dieu lah nya. Nangan job lah. Ye aing kejebur na gebeh dieu lain kadinya aya tulungan urang ye. Nanti ayeuna yang ditulungan. Tulungan urang ye. Coba aing kejebur ka dieu. Nah, dasar tukang urut burung eta aing dijeburkeun mah diurut ge. Aing tuh ciri sekolah ini tuh jauh ka ditu kehet ku aing beurik lo. Hah, loba ka jauh ka aing. A few moments later. Iya can hayang diurut teh. Ku urang kudu cicing di dieu wae meureun kudu ka terminal neangan. Sugan aya nu hayang diurut tuh. Tuh, dia teh di daguan ku hasupan mulai dia kalah karasa wanita. Ning kana ka terminal sugan we aya hiji dua nu hayang diurut. Kan nanyakeun ka saha ieu? Tah geuning jalma. Mang ka terminal ka mana ya, Mang? Awi teu bisa leumpang ya, Bu. Mang. Saha tahu tahu ieu mah. Utusan jalma ieu acan sugan teh jalma ieu ya. Tah tukang urut bae to we ka aing. Tah sorangan jalma tah. Mang. Terminal ka mana, Mang? Masih teh tukang urut teh. Aduh, aing di kaca kok kitu masih teh. Itu jalma lain sih. Jalma aing mah aing teh jalma, kumaha dieu teh kumaha ieu teh jalma ieu aing teh. Itu kan ieu teh kamar urang ge masih ada baru. Sembur ieu. Terus dia ke terminal. Lain ka dieu ka terminal mah kabeh ditu tuh jalanna ieu bakal leuweung. Sok atuh ka mana ya? Yeuh ka dieu Pak, ka dieu Pak aduh aing nyeri. Ka dieu deui. Yeuh ka dieu yeuh. Tah ka dieu yeuh. Ka dieu ya. Tah ka dieu yeuh. Teh jalanna menit ku kanyaho pisan jalan teh menit tah. Nuhun tah. Si bapak aing malah ngeceburkeun aing. Aduh, hai teu kira-kira awas ya. Bongan baheula ngajeburkeun urang sia teh maksa gurut aing teu pargel hayang urut. Hayang aing ngurut lagi beureun lagi. Duit.